EVA News salam abdi Faraj. Di Bandung dinten ayeuna ka aya nu viral di Bandung nyaeta katuangan nu bentukna digami tapi ke arah Jepang nyaeta Tokyo Belly. Berikut video nya atuh nuhun Faras diri ya abdi bade ngalaporkeun rasa kadaharana disebutna Tokyo Belly. Tempat ieu teh aya di lantai 3 dina Pascal 23. Tempatna nyaman jeung strategis pisan ya. Kakuranganna tempatna teh kudu ngaliwatan teras Pascal heula nu ngabikeun pambeli Tokyo Belly teh rada muter saeutik. Di dieu teh loba pisan meunang. Sararea teh bisa milih-milih nu kasukaan atau favorit dina restoranna. Kayak kriminal seger pisan Tokyo Belly tapi tadi ngahabiskeun deui makananna dikembalikan deui ka Faras Aulia. Selanjutnya di Bandung oke selain katuangan berat nyaeta katuangan nu disebut aya nu berbeda. Nah nyaeta katuangan disebut Shinsei. Berikut video. Jadi tempat nu selanjutnya ieu teh nyaeta kafe kue. Cocok pisan keur nyemil sore kieu. Kafe ieu teh rauseun pisan, tempat diukna aya nu di lebet, di luar sareng di luhur. Abdi keur milih kue heula nya. Nuhun di dieu teh abdi bade review mama nu hits ieu nu amis-amis. Ieu teh aya 2 urang buka we nya. Di dia teh loba pisan macem kuehna aya nu kering, nu bolu-bolu, nu leutik jeung nu ageng. Kuehna teh nila lucu pisan. Tempatna teh aya di pertama abdi teh meser bentukna bulat. Jeung kedua teh ieu cheesecake. Mari orang cobian. Ieu cheesecake jeung Oreo. Urang cobian we ieu. Pertama 3 piece. Wah, di sini. Di dalamnya teh cream cheese, sekarang dia krim vanilla. Dia dua-duanya 9 ribu.